Kang, bejana si Inot telat 3 bulan sih ya Kang? Nyakeun bae atuh Nyi. Aya ieu salakina. Lain gitu Kang. Justru salakina mah can apaleun si Inot telat 3 bulan. Nya bisa wae si Inotna can bebeja ka salakina. Justru abi mah apal teh lain ti salakina. Lain ti si Inot. Abi mah apal teh ti batur. Di saha Nyi? Petugas PLN ngabejaan ke abi. Si Inot telat 3 bulan cenah Kang. Oh, atuh eta mah lain telat 3 bulan ngisi. Eta mah telat 3 bulan can mayar listrik Nyi. Da teu nyabit-nyabit soal listrik Kang. Dan nyebutna oge telat 3 bulan. Maknya petugas PLN atuh. PLN mah paling ge rek nagih pedah telat 3 bulan can mayar gitu. Tapi da pas ditanyakeun ka si Inot gen. Kadon cicing dengan Kang. Sigen rumah sani. Naon hubunganana atunya? PLN jeung eusi beuteung. Nya aya atuh Kang hubunganana. Naon hubunganana tuh? Kapan mun digarawe peuting teh lampuna sok diparareuman Kang. Pan eta teh aya hubunganana antara PLN jeung eusi beuteung. Anjay.